Bismillahirrahmanirrahim. Dina hadis nali kajal mamangsana hadir ajal seep umur jeung rizkina maka turun malaikat opat pisan narik nyawa tina dua suku leungeun asa dina beuteung aya regang cucuk ditarik gunung gagah rejeungna ditusuk rarasaeun tina banget kasusahan langit ragragana jagat katindihan ku bawaning banget payah rupa pias kesa ngujur tina tarang angsek nafas eta maot kara sana huru-hara kabeh badan pada sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korona pegat ditinggalan dunya jeung ahlina tutup lawang tobat rejeung ti gulandang fitnah agama sarta iblis harudang ngarupakeun indung bapa rejeung sobat anu maot tiha relating kolebat ngajak asup kana agama Yahudi agama Nasrani bari amis budi mawa cai dina gelas ngabibita anu kagoda eta cilaka nyata maka lamun iman kuat taat boga tangtu malaikat ngajaga tohaga lamun ipis iman amal nakacilen
meureun ngagodana iblis bulan balen paur sasar aduh dulur masing awas sing curigati ayeuna bising tiwas abdi nyuhunkeun afwa sarta afiyah iman sareng Islam tetep henteu goyah abdi nyuhunkeun afwa sareng afiyah iman sareng Islam tetep henteu payah.